Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Al-hadis. Dipayun orang sami-sami manjatkeun puja sareng syukur ka Allah. Shalawat serta salamna mudah-mudahan dikurangi faktor junjungan urang sadayana yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge kabilat kepala keluargina, para sahabatna, ka muslimin muslimat, tubi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah urang sadayana dina ieu waktos biasa nyumponan kawajiban yakni disebutkeun balakul ilmi dari dibarengan ku hujan ya, dari kerada lecek ayeuna mah kata mah aliran mata seri tina teh seri mah teh katingali seri katingali namorela. Mudah-mudahan orang sadayana ngadiung dina ieu tempat masih janten wasilah kana dihampura dosa jeung diterima amal ibadah anu sae mugi Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng urang tos pada mengingat sadayana yen itu kota urang dilanda bencana, begituna urang jangan saukur biasa ngadoakeun pamudah-mudahan para korban anu karupus mudah-mudahan marantena itu masing mautna masing maut anu husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan keluargi atanapi anu dikantuna mudah-mudahan marantena masing dipasihan kasabaran ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke keur urang mudah-mudahan masing jadi pande atanapi jadi catering keur urang nya dari kapungkur mah nguping teh di Aceh di kota Batur ayeuna mah deukeut ka urang malah di kota urang nya iwati kumaha atuh iwati urang kudu ngadeketkeun diri ka Allah beresan ibadah urang terutami salat urang dalam tos bijil atanapi tos dipasihan itu mah urang tumpat ka mana malahan lompat ke rumah sakit lagi digebregeun malah ngeuring keluar geuning gitu. Rek lompat ke mana-mana ge hese iwati urang kudu ngadepkeun diri ka Allah beresan ibadah urang terutami salat urang. Hadirin sadayana dina ieu waktos urang nyarioskeun Ancan uti payun jane nguningakeun keimanan iman ya, sabab modal kebahagiaan dunia jeung akhirat teh yakni urang gaduh iman. Malahan jalmi anu pupusna nyana iman sinareng Islam sok sanaos keur waktos di alam dunia na berdosa masih kene aya dosa teu sempet tobat ka Allah tetep akhir nimbaring bakal diasupkeun ka surga Allah. Nah janten ieu nu bakal dicarioskeun teh cabang-cabang keimanan. Lamun urang hayang keimanan urang hayang sampurna, mangka cabang-cabangna urang kudu tiasa ngalaksanakeunana. Ya. Wahbub nabiyyaka summa azim qadrahu wa bukhala bidinika mayuro bika tamu. Nah, mengpun aliran asa di majlis ya nya. Sajeng barudak wahbub lamun kata wahbub lan mikademen sira nabiyyaka ing nabi sira
summa azim mangka kari-kari ngagungkeun sira qadrohu ing pangkat nabi sira wa bokhala jeung kudu koret atana pilan koret sira bidinika ing agama sira mayuro ora den tingali bika kalawan sira mak tamu opo mak samu dosa kudu bari ngalogat mainnya naon atuh hartina eta teh ieu aliran gara-gara naon jadi asa jeung maruda nah ya. Maksud dina bet ieu teh aya 3 cabang keimanan ya 3 cabang keimanan dina bet ieu nu kahijina wahbub nabiyaka dina sarah nama hubbun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara nomor kahiji cabang iman dina bet ieu teh lamun iman urang hayang sampurna wayahna urang kudu dina mana urang kudu aya rasa atanapi kudu mahabbah atanapi mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kamarima urang bet nu itu mati pangker kudu mika cinta mahabbah ka Allah ayeuna mah kudu mahabbah mika cinta ka Kangjeng Nabi ya. Nabi ka saur Kangjeng Nabi kudu-kuduna urang mika cinta ka Kangjeng Nabi dauhan Kangjeng Nabi la yu'minu ahadukum teu disebutkeun di golongan umat kaula teu disebutkeun beriman ya. Disebutkan beriman hatta akuna ahaba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain lamun kacinta ka kaula teu bisa ngaleuwihan kana cinta kana dirina cinta kana keluargana. Jadi lamun cinta urang ka keluarga mah ka diri urang ka anak urang ka ibu bapak urang mah 100%. Lamun cinta ka Kangjeng Nabi 50% tah ke Kangjeng Nabi eta teh disebutkeun beriman jalan kitu teh nya tuh minimal atuh urang teh ka Kangjeng Nabi 50% ka keluarga 50% da ari nurutan Abu Bakar mah moal kuat Abu Bakar mah keimanan Abu Bakar mah luar biasa nepi ka iman Abu Bakar hiji lamun ditimbang sadaya iman umat Kangjeng Nabi iman umat Kangjeng Nabi dibijikeun tunaklah kencak ari iman ka Abu Bakar ditunaklah ka tuhu mangka bakal berat iman Abu Bakar moal aya ngabandingan kana keimanan Abu Bakar cek Kangjeng Nabi Abu Bakar anjeun kudu nyodakohkeun harta anjeun ya pas kitu enjingna papanakni kumaha Abu Bakar geus nyodakohkeun kana harta anjeun tos na Kangjeng sakumaha cenah abdi mah dikabehkeun disodakohkeun ya dibikeun cenah abdi mah harta abdi mah sadayana ari anjeun mana jeung keluarga anjeun abdi mah ngan saukur nyesakeun Allah jeung Rasul. Oh ulah diturutan ku urang mah nya moal kuat da diturutan ge moal kuat urang kuat tah majikan urang namun tong diturutan. Ari Sayyidina Umar mah ketika nguping Kangjeng Rasul titah sedekah teh disedekahkeun anjeun tos Umar sedekah tos sakumaha setengah we cenah setengah sedekahkeun setengah hadi teh keluarga abdi tak minimal kitu we urang nya teu bisa kitu atuh urang teh nya ulah nepi ka sedekahkeun tah jadi urang kudu berusaha mencintai atanapi urang mahabbah ka Kangjeng Rasul mata luar biasa diayakeun maulidan nya diayakeun maulidan cek batun mabinah tapi eta teh luar biasa naon sabab nyirikeun nandakeun urang mahabbah ka Kangjeng Nabi diayakeun mauludan teh nya urang gede mauludan teh nya sabab nandakeun sakumaha urang cinta ka Kangjeng Nabi. Naon make urang kudu cinta ka Kangjeng Nabi sabab wa hubbur rasuli ari cinta ka Kangjeng Rasul teh wa ainun hubbillahi taala hakikatna mah cinta ka Allah. Cinta ka Kangjeng Nabi teh hakikatna mah keur mencintai atanapi berusaha urang cinta ka Allah.
Wa kadalika oge nya kitu di hubul ulama wal atqiya, cinta ka ulama jeung cinta ka jalma anu soleh teh sami hakikat nama cinta ka Allah, cinta ka ulama, cinta ka jalma soleh. Kita jadi cabang iman nomor kahiji tina bait teh usahakeun urang kudu mahabbah ka Kangjeng Rasul, cinta ka Kangjeng Rasul lamun iman urang hayang sampurna. Jadi aing ngaran cinta mah meureun ka ditu ka deui inget teh dina hate teh nyantel. Nya, ngan urang mah kadang-kadang lamun aya pengumuman muludan oh geus nepi deui kana muludan we. Teu inget satahun sakali inget teh keur muludan nya. Padahal urang teh kudu selalu inget ka Kangjeng Rasul. Hiji, tah kaduana cabang iman nomor kaduana teh takdimu qadri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Urang kudu bisa ngagungkeun kana pangkat kanabian Muhammad atanapi kana pangkat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya, kumaha carana ngagungkeun kana pangkat Kangjeng Nabi? Carana aya 4. Hiji, bi ayya ripa uluan qadrihi urang teh kudu nganyahokeun kana keagungan Kangjeng Nabi. Kudu apal kana sejarah Kangjeng Nabi, kana turunan Kangjeng Nabi, kana itunya kana keagungan Kangjeng Nabi ketika Raden Abdullah nya ramakna dititipan nurna Kangjeng Nabi Muhammad, mangka Raden Abdullah jadi kasep luar biasa, malahan sak awewe kabeh bobogeun ka Raden Abdullah ku sabab tos dititipan nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Jek hatib atanapi ceuk suaratan pajirim wayahna Abdullah anjeun kudu kawin teh ka Siti Aminah. Ai penting ngadengieun awe teh kabeh ngaran awe diganti. Rek ini erek parawan ditanya teh ai anjeun saha nami Aminah. Kabeh jadi Aminah. Da hayang dikawin ku Raden Abdullah. Melani ini ge ngaku Aminah. Mangka aya hatib deui, mangka Aminah lain Aminah ya tah Aminah nu ieu bin anu mangka nikahlah Raden Abdullah jeung ibuna Kangjeng Rasul. Mangka anu bogoheun ka Kangjeng Rasul lain nyeri hatena teh lain gering kumaha tuh parae beungeut ku hayang dikawin teu dikawin nya nepi ka maranaot harita. Eta teh sababna naon? Sababna ka titipan cahayana Kangjeng Rasul nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Napi ka Raden Abdullah mah lamun mapah ti wengi kieu bari poe tarang ngesenter sabab cahayaan nya luar biasa. Tah urang teh kudu ngaapal kudu terang kana keagungan Kangjeng Rasul eta diantawisna ngagungkeun kana pangkat kanabian Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji, anu kaduana wa yura'iyal adaba, urang kudu boga adab tata krama ka Kangjeng Rasul. Kumaha adab tata krama Kangjeng Rasul? Inda dikrihi ketika urang ngucapkeun, wasamai jeung ketika urang ngupingkeun ismihi jenengan na Muhammad, maka wayahna urang kudu sholawat ka Kangjeng Nabi. Ketika urang nguningakeun ngucapkeun Kangjeng Nabi Muhammad cek urang teh, maka urang anu ngupingkeun anu ngucapkeun ngauping kana jenengan Muhammad, wayahna tungtungna kudu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kulah repeh. Nya langsung sholawat ke Kangjeng Nabi. Eta adab-adaban tata krama ka Kangjeng Rasul. Malahan cek Kangjeng Rasul pangkoret-koretna ti umat kaula lain jelema tara mere rezeki, tapi pangkoret-koretna ti umat kaula mah jelema ketika nguping jenengan kaula ke sholawat. Eta pangkoret-koretna. Ya. Wata katilu cara ngagungkeun kana kapangkatan Kangjeng Nabi teh wayuk siru sholati wasalama alaihi, urang kudu ngalobakeun maca sholawat terutama dina wengi Jumat atanapi dinten Jumat seueurkeun maca sholawat eta diantawiskeun ngagungkeun kana kapangkatan Kangjeng Nabi. Entah ketika hadiah teh dicanak hadiah rada seueur teh ulah kepolesehan nya. Kepolesehan mun aya nu mimpin. Mbak mimpin, nah, seueurkeun maca sholawat.
Nu kaopatna waya tania fi itba'i sunnati, urang kudu bisa ngalaksanakeun itba turut kana sunahna Kangjeng Rasul. Ya, kudu loba atanapi sering urang ngalaksanakeun pasunahan Kangjeng Rasul. Lamun dinana tepan qobliyah ba'diyahna ulah dikantunkeun, lamun tuang mah urang bismillah heula. Nya beres alhamdulillah eueut ku panangan katuh mangku panangan eta teh pasunatan ngumpul nya. Laksanakeun kurang, lamun kurang ngalaksanakeun pasunatan Kangjeng Rasul, maka eta teh dialdawisna ngagungkeun kana pangkat kana biar. Dua, tilu lah. Nu katiluna cabang iman nomor katilu teh al bukhlu bidinil Islam, kudu koret dina agama Islam. Tuh digapin koret mah itu ulah barang derek Islam teh mah ieu. Maksud koret dina agama Islam teh urang ulah ngamumurah nya, ulah ngamumurah, ulah ngagampangkeun ngajual agama Islam. Jadi kudu dipertahankeun agama Islam teh. Pan adi di kota-kota mah seueur geuning aya istri aya lalaki bogoh ka awe Kristen ku sababogoh ceuk awe naik wae kawin jeung urang wayahna maneh kudu asupkeun agama aing keluar di Islam kawin jeung awewe eta nya di urang mah malaya ketika nikah geus nikah cerai balik deui ka Islam. Jadi agama teh dijieun mainan nya, padahal ulah kitu kudu koret dina agama. Napika ka ayyakunal qatlu wal idkhalu fi nari ahaba ilaihi min duhuli fil kufri. Napika lamun jelema ngomong kieu mang sok asup agama, lamun maneh tetep dina agama anjeun teu kaluar tina Islam, mangka maneh bakal dipaehan atanapi dibeuleum. Mending keneh urang dibeuleum atanapi dipaehan daripada urang di Islam. Nya gitu. Mata aya hiji hikayat, aya hiji cerita, tapi hiji cerita teh itu ari dina kitab mah, dongeng dina kitab mah asli benerna buktina nya, lain dongeng si kabayang nya, ieu mah asli benerna. Kumaha wahukia an Umar bin Abdul Aziz kapungkur. Umar bin Abdul Aziz ketika anjeunna janten raja presiden cek urang, presiden dina agama Islam, raja dina agama Islam, pi waktu khilafatihi itu dina waktu keur jadi raja, arsala jamaatan ila Rumi li aji ila Rumi, anjeunna ngutus kabala tentara Islam, kabala tentarana ngutus ka mana? Kita berangkat ke negara Rum. Nah, di mana Rum teh nanti? Dia nggak ada Rum, ya negara Rum. Nah, negara Rum. Rum. Li adil gojwi erek naon ka negara Rum teh? Li adil gojwi erek merangan raja negara Rum sabab kafir Yahudi diperangan supaya asup Islam. Ini boleh gitu nya diperangan. Nya berangkat eta no bala tentara na Umar bin Abdul Aziz ka negara Rum. Ngaran perang aya nu menang pasti aya nu menang aya nu eleh. Saha nu eleh? Pan hazamu aya nu eleh teh peke tentara Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Jadi Islam eleh. Nepika wa usiro isruna sahson minhum. Nepika eta tentara Islam ditahan teu dipaehan 20 tentara. Ya, ada tentara nu sanes mah dipaehan da eleh. Nu 20 deui mah dipenjara teu dipaehan. Santos itu nu 20 eta teu dipaehan gitunya. Maka wa amaro qaisur Rumi wahidan minhum ayyadhula fi dinihi wa ya'budu sanama. Eta ku raja Rum, raja Yahudi hiji-hiji nu 20 teh ditah kaluar dina agama Islam, asup kana agama mereka, ditah sujud kana tapeko. Nya ditah kitu hiji-hiji dipapan. Wa qala cek eta raja inda qalta fi dini wa sajadta li sonami. Hei tentara Islam, anu hiji benernya dicanak tina bumbuyan dicanak payu di asupna disangharepkeun atanapi dideukeutkeun jeung raja. Ceuk eta raja mah sok amang kaluar ti Islam, asup kana agama kaula nya.
jeung sujud anjeun kana tapekong. Ulah sujud ulah ibadah ka Allah, tapi ganti aya nama sujud teh ibadah teh kana tapekong. Aj'alka amiron fi baldatin wa adimati wa utikal alama wal hul'a wal kausa wal buko. Bila mana anjeun asup kana agama kaula sujud kana tapekong, mangka anjeun aj'alka amiron bil fi baldatin bakal dibere kerajaan di negara anu cek urang mah bakal dibere jabatan nya. Hiji bakal dibere jabatan, anu kadua bakal dibere kekayaan. Hayang naon maneh, hayang gelas tina emas erek dibere, hayang sapu mah ge erek dibere. Ngan maneh syaratna asup kana agama kaula kaluar tina agama Islam. Hiji jabatan bakal dibere, nya kadua harta bakal dibere. Ngan bila mana wa ilam tadul, bila mana anjeun mung asup fi tadul fi dini, mung asup kana agama kaula rek tetep dina agama Islam cek eta raja. Wayahna aktulka wa adrib punukuka bisaipi. Wayahna maneh rek dipaehan, punuk maneh beung maneh erek ditepas ku pedang. Nah pilihanna kitu, urang pilih mana lamun dikitu. Aduh mesti bisa kabur Pak nya. Cek eta raja lamun maneh asup lamun maneh asup kana agama aing, cek eta raja kaluar tina agama Islam, maneh bakal dibere jabatan, bakal diberi harta. Lamun maneh mung erek tetep dina agama Islam awayah naik maneh teh dipaehan erek diteuteup beung maneh teh. Kumaha cek eta tentara Islam nomor kahiji anu ditanya ku raja, pakola la abi udina bidunya. Tenang raja, abdi mah moal ngajual agama kana dunia. Rek kumaha anjeun? Rek tetep we dina agama Islam mung asup kana agama anjeun. Mangka fa amaro eta raja marentah bikotlihi pakutila fil midani wa duriba unuhu bisaifi. Algojo buru ku anjeun pesat pedok pedang, langsung ieu jelema tentara Islam anu keukeuh cicing dina agama Islam wayahna ku anjeun paehan. Pasat ku algojo sabat beungna buntung harita kene. Nya batur mah mempertahankan agama teh nepi ka nyawa. Hari urang kumaha mempertahankan agama urang. Urang mah kieu we ciri mempertahankan agama mah. Urang teh tukang kuli cek urang teh. Wayahna cek pos teh kudu gawe anjeun ti isuk nepi ka sore tong salat-salat. Lamun maneh teu salat, digawe terus-terusan teh salat-salat bakal diberi hadiah nu gede. Tah mending milih mana urang mempertahankan agama urang mah salat urangnya pertahankeun. Da aya nu ngadaguan mempertahankan kita asup kapira moal aya nya. Kan mempertahankan agama urang mah salat urangnya pertahankeun. Kadang-kadang urang eleh ku pagawean, kadang-kadang urang eleh ku tunu nya. Tong goreng ku musuh anu bungkeulkan ku tunu urang geus eleh. Subuh teh kadang-kadang lepas. Da urang teh mempertahankan agama urang teh nya. Ditebaslah eta tentara Islam, langsung harita keneh sirahna murag kahana. Padaroro suhu fil midani nya wakana ya pro hadil ayat. Eta sirah teh aneh menangkeun geus murag kana taneuh teh sirah teh muter nya, muter tilu balikan. Bari eta sirah nu geus lepas tina beuheung anu muter di handap teh bari ngucapkeun ayat ieu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tilu balikan baca eta bari muter sirahna teh. Ada itu sarare itu. Nah ini si sarare teh. Ayo apa mau kita sarare itu mah rasa teu tingali pan heunta jeung teuna ieu teh pokoknya. Moal berlaku sarare. Nah, nya bari ngucapkeun eta tilu balikan eta sirah teh muterna teh. Hartina naon? Nya, hartina kieu lah. Wahai jiwa anu tenang, nya. Wahai jiwa anu tenang. Kembalilah ka pangeran anjeun dina kaayaan ridho ka Allah sareng diridoan ku Allah. Maka asuplah dina golongan hamba kami sareng asuplah ka surga kami. Hartina ya ayah nafsul mutmainnah. Eta sirah teh ngomong kitu. Nya bulak tilu balikan. Beres muter tilu balikan bari maca eta ayat cicing we eta sirah. Mangka pagodoba eta raja beuki amah.
Wa suruh wa adkhara sani mangka patih coba cokot deui tentara hiji deui. Cokot deui tentara hiji deui dihadapkan deui disanghareupeun atawa dihadapkeun ka raja. Wa qala cek raja, udhul fi dini alka amiron fi misti kada wa ila kada. Sok anjeun rek seperti babaturan anjeun atanapi anjeun rek asup agama kaula. Biasa tawarana mah lamun anjeun asupkan agama kaula mangka anjeun bakal diberi jabatan jeung harta. Ngan bila mana itu bila mana anjeun wala qatqurasi palai salah katujan wala wa ila atau gunung buka ngan bila mana anjeun nolak kana asup agama kaula wayahna we anjeun geus sarua jeung babaturan anjeun bakal diteuk sira anjeun ditebas ku pedang. Sok milih anjeun rek mana? Rek nuturkeun babaturan anjeun atanapi rek milih asupkan agama kaula. Kumaha cek eta tentara nomor kadua pakola. La abi mudina di dunia. Sami jawabanna pas nu kahiji. Moal raja abdi mah moal ngajual agama abdi kana dunia. Rek tetep we di agama Islam dipertahankeun gaya iman ieu. Tetep abdi mah agama Islam sanajan rek diberi jabatan harta ge mung rek tetep dina agama Islam. Kumaha tuh gitu? Cek eta raja. Sami cek eta raja. Beus lah haram teu baca tanggal kagok. Cek eta raja kieu. Geus atuh cenah agojo ari ieu jelema tetep mah hayang tetep dina agama Islam. Sok pasati bedog teuk-teuk ieu jelema. Mangka eta algojo mesat bedogna langsung diteuk-teuk deui tah tentara nu kadua. Ngagubrag deui eta sirahna kana. Nya buntung tina awakna. Bari sami eta sirah ge muter tilu balikan deui. Sirah nu kadua oge. Bari ngucapkeunna ayat nu ieu. Wa kana rasul yaqru hadil ayat. Maca ieu. Wa huwa bi aisatir radiyah bi jannatin bihadanya. Eta nu diucapkeun teh sirah nu kadua mah. Artina kieu, mangka eta jalma kaayaan dina kahirupan anu senang, sareng anu diridoan nya. Sareng anu diruruan ayatna dina surga anu pangluhurna. Tentara nu kadua ge ngomong kitu. Langsung eta tilu balikan muter, beres muter tilu balikan, kawakopa inda rosil awala. Cicingna teh dina gigireun sirah nu kadua. Ngareneng berarti tah. Jadi tadi dia muter tilu balikan, jelek teh cicingna dina deukeut sirah nu kahiji. Ngareneng kadua. Aduh cek raja pagodoba poe suruh godban sadidan cek urang sadidan teh banget beki amok kata raja kacida beki amok lamun nempel mah beureun wajana teh beureum nyapan gitu urang yang amok teh beureum beki amok wa amaro ayu qada salisu mangka eta raja merentah deui ka patina nyokot tentara hiji deui cokot tentara sok cek eta raja rek asup anak agama kaula atanapi rek tetap milih dina agama anjeun. Ngan lamun asupkeun agama kaula, sami tawarana bakal diberi jabatan jeung kekayaan. Lamun mung wayana dipaehan. Kumaha jawabna eta tentara nu katilu, PT nu katilu mah beda jeung anu kahiji kadua. Kumaha ceuk anu katilu? Ceuk anu katilu mah ieu cenah mana cek anu katilu maki waqala dakhaltu fi dinika wahtarta dunia ala akhirati kaula memilih dunia daripada akhirat hartina kaula mah rek asup kana agama anjeun asal ku anjeun diberi jabatan diberi kekayaan jeung ulah dipaehan ulah dipaehan cenah kumaha tuh maka cok eta raja ieu nu dikahayang ku kaula mah pakola cek eta raja pakola qaisuru cek eta raja qaisor lauzirihi uktub lahu misalan wa atihi an wa kausan wa alaman sok rapati tuliskeun ku anjeun naon rek dibikeun ka ieu jalma sok tuliskeun nya lamun jabatan rek karajaan di negara mana sok gerak tempatkeun lamun harta rek diberi naon wae kumaha cek eta pati punten cenah raja nah ari teh rek raja teh rek percaya langsung tanpa percobaan kayak gitu kumaha abdi mah cek eta pati kurang pati percaya karena pengakuan ieu jelema ari tanpa dicoba heula kumaha
kumaha cenah patih cobana ieu atuh cenah raja titah eta jelema anu hayang asup kana agama anjeun teh titah maehan babaturanna hiji we lah tong loba teuing sok lamun maehan eta jelema maehan babaturanna hiji kakarek ulah percaya sok raja ieu cenah raja tentara anu rek asup kana agama kaula sok paehan babaturan anjeun hiji turu 20 tadi nya anu dipanjang paehan ku anjeun hiji. Lamun maneh bisa maehan hiji berarti kaulah percaya anjeun rek diberi kekayaan jabatan. Da ngaran jelema geus disasarkeun ku Allah eta nomor katilu masad bedong lumpat ka babaturanna ditebas lah hiji. Paeh babaturanna hiji ku manehnana. Oh cek Raja Patih tempo nya tempo bener kesetiaan ka aing cek eta raja. Sok buru geura bere cenah harta kekayaan jeung jabatanana. Kumaha cek eta patih meureun patih teh ulah meureunannya mu meureunnan eta dikieu teh seolah-olah ngolah patih teh nya cek eta patih ke raja ieu jelema tingkah laku jelema teh teu kaharti ku kaula cek eta patih kunaon kitu ieu jelema geus wani hianat kanu jadi babaturanna bari ngabaturna ge lain sabulan 2 bulan ti leuletik nepi ka gede bari saagama Islam nepi ka wani ngahianati omo babarengan jeung raja. Raja mangsa keudeuh ayeuna wau jeung ieu jelema, pasti ieu jelema bakal ngahianati ka raja. Aduh, cek raja kumaha cenah kitu. Matak ari raja mah kumaha penasehat sebenarnya. Penasehatna da aya penasehatna. Lamun nganasehatan teu bener, pasti raja mawana kana teu bener. Nya. Matak kumaha penasehat raja. Ai raja mah meureunna ai presiden mangan ngetuk palu meureunna. Da ari berundingna mah kumaha penasehat engke. Nya. Kumaha cek eta raja, kumaha tuh patih kieu? Ah, ieu mah jelema eueuh kudu dipaehan. Oh, tah paehan. Dipaehan ka kieu ge. Langsung ku albojo dipesan kedokna ditebas beunna urang ulah sirah tadi. Sami eta ge puter bari ngucapkeun ayat namana apaman haqqo alaihi kalimatul adab apa anta tangkidu mang pinnar hartina kieu naon tah jalma anu tos berhak ceuk urang manaha anjeun Muhammad erek nyalametkeun jalma anu geus asup ka neraka atawa napi kumaha nya apa anta tungkidu mang pinnar teh ieu meureunna naon kitu anjeun wahai Muhammad erek nyalametkeun jalma anu aya dina neraka tah kitu ngaran pertanyaan. Jadi lempeng nama ieu jalma teh geus disadiakeun tempatna di neraka ngucapkeun teh eta nya muter tilu balikan ari nu tadi mah cicing dina nu kadua cicing dina sirah nu leukeut hiji jadi dua karene aya nu mah misah dina sirah nu dua misah jauh nya misah jauh eta tandana dipaehan dipaehan anu katilu ge cilaka luar biasa di dunia cilaka dipaehan di akhirat ge cilaka tah keur dirajaan ku Umar bin Abdul Aziz yakni ngirim tentara ke negara Rum. Jadi kejadianna di negara Rum nya negara Rum tah nya keur urang kumaha sing kuat urang mempertahankeun agama urang yakni mempertahankeun kana ibadah urang. Tunu capek datang waktu mingguan mah paksakeun eta mempertahankeun agama. Lamun urang teu daek datang ka pangajian saolah-olah urang teh ngaruang agama ngaji kabeh moal aya mingguan engke barorodo teu apal kana agama bakal hancur agama urang. Jadi saolah-olah lamun urang teu ngaji teh saolah-olah urang teh teu ngaruang agama urang nya. Mata pertahankeun dina pangaosan, pertahankeun dina berjamaah, netepan berjamaah eta teh seolah-olah mempertahankeun agama urang. Walhasilna itu mudah-mudahan urang sadayana nu kahiji urang mudah-mudahan masing aya atanapi masing bisa mahabbah ka Kangjeng Rasul, anu kadua na urang masing bisa itu ngagungkeun kana pangkatan Kangjeng Nabi yakni ku nganyahokeun kaagunganana ku adab-adaban ku ngucapkeun sallallahu alaihi Muhammad jeung ku urang nyeureurkeun maca sholawat jeung ngalaksanakeun pasunatanana nu katiluna pertahankeun agama urang. Jadi ieu bete aya 3 cabang keimanan. Lamun nu 3 ieu urang bisa ngalaksanakeun iman urang sampurna nya seueur kin kapayuna mah
cabang iman nu manali insyaallah kapayuna kirang sareng langkungna punten nusurkeun boh pilih cerasan sim abdi lepat eta mah kabodohan sim abdi upami harusna saolah-olah taufik Allah Subhanahu wa taala sareng pamudah-mudahan ya Allah urang sadayana masih biasa ningkatkeun amal ibadah urang beh dituna masih aya panampian Allah Subhanahu